uwana geus didoeun pieu. Alhamdulillah tuh. Pokona mah rek saha wae rek nu kumaha wae uwa mah ridho asal sinina geus menang jodona. Nya bos, kantenan atuh bos, nya hayang atuh bos yang boga di awewe. Naon Bapak? Emang aing kawin jeung indung maneh? Bapak Terus naon atuh? juragan. Neng, diperhatikeun didinya asa ngajomblo wae. Geus sabaraha taun ngajomblo? Abi ge bos udah bejakeun mah nya hampir setahun. Setahun lah minggu. Langsung aja 2 harian. Pan ayeuna jeung anu Oh. kamari. Jadi sapa anu salama abi baheula teh mutuskeun ka bogoh eta teh geusnya anu dua kelamin nih. Anu basa. Anu dua kelamin? Anu gada? Anu gada teh. Jadinya abi gabung pulangan bos. Kowe eta teh Oh, jangan bisa move on, bos. Cuman dipikir kurangnya anaon usaha. Tapi osok aya kritik namun usaha, bos. Tapi lain awewe. saha? Tetangga, bos. Tetangga ikut campur? Abi kamarinya beli termos wae. Tetangga riweuh, bos. Banyak. Terus abi kamari, bos, beli panci riweuh. Mana mah duit-duit abi. Kurang meuli knalpot tetangga nu panasna. Gelo gitu mah. Abi tila meuli belamir. Lain eta lain tapi teu jenuh gitu jomblo eta lumayan lila gitu soalnya. Lain lumayan deui, bos mah ngaina nya eta mah lila meureun. Mangga bayangkeun gitu. Karek saminggu ge lah, saminggu 2 minggunya. Nu biasana boga ka bogoh mah enak teu boga gitu. Ya emang Pasti kumaha jenuh kan gitu. lain jenuh deui, bos. Usaha ge haroreamnya. Haroream tapi rezeki alhamdulillah Ya rezeki mah aya wae gitu najan teu usaha ge. Ya jadi urang teh. Jadi Pedau kagiatan unggul. Jenuh. malam minggu teh geus teu apal atuh, bos. Lamun Pasti. abi boga ka Bogor mah kan malam minggu teh di bejaan. Bebeb saya sini malam minggu. Aya arep-arepeun gitu. Eta saha sih gandeng eta? Teuing gitu. Tadi ngacapruk we teh. Gandeng mana ya aing ke ngobrol jeung bos asik. Arah barat, arah laut aing depan sidik rek ka soreang jiji ka laut. Tapi eta bleng pikiran dina hate mah meureun geus aya minat, buran hayang gitu minat menang deui gitulah. Boga deui. Nya bos kantenan atuh bos, nya hayang atuh bos yang boga di awewe yang boga di pasar. Si eta gandeng wae bos. Koplok wae ciduhan geura. Jempela urang ieu ke ngobrol. Teuing ngacapruk itu kunaon hayang naon nya teh jelema teh. Yang jajan teh bos. Ang jajan. Aya bleng sabenerna mah. Aya kumaha bos? Babaturan lah. Babaturan tapi lain babaturan di dieuna gitu. Jadi babaturan boga kenalan. Jadi babaturan obos boga babaturan. Boga babaturan. Babaturan obos teh boga babaturan deui. Babaturan. Jadi babaturan anak gitu. Jadi babaturan anak. Begitu mulanya bos. Wah gitu. Lamun aya minat gitu, lamun daek gitu. Tapi dah anger atuh bos. Enak misalkan obos ngomong gitunya. Lamun masalah pasti mah gitu abi bakal dipanggilkeun di jelmana. Itu dia bakal diamprokeun jeung babaturan obos nu babaturan-babaturannana. Ayo wae. Nya matak nawarkeun ge nya teh erek tujuan ka dieu nya, erek diamprokeun gitu. Tapi butuh jawaban, butuh henteu, perlu henteu gitu. Nya aya masalah perlu jeung butuh mah euy asa barang bos. Lain butuh atuh kumaha nya. Membutuhkan keneh teh gitu. Hati obleng teh anu nuju budawang teh membutuhkan keneh teh. Ya dari hati obleng mah membutuhkan. Karena nyalah ada normal meureun. Buku atuh bos, abi ningali knalpot wae bos. Naon? Hayang bos. Enak teh knalpot. Ka kamari bos, abi naik delman bosnya. Gitu tenong. Kapan si bokol eta teh di pot kabita bakat eta teh bakat ku kehilangan teh apa? Ya kehilangan anu eta teh acan bisa move on bos. Nah, enak birek nanya. Ari eta saha ngaranna bos? Kala mun teu salah mah. Nah, halus ngaranna ge. Halus. Teuing Nani, teuing Nina. Oh, Nina asana mah. Nina. Sok berapa cailan kok. N. Dan Nina mah sok halus. Halus Sok halus Nina mah aslina.
mantan abi oge nana halus bos. Nana mah jalu. Ngomong ran wae nana. Aya oge eta. Aya wae. Aya oge, Ada Nana. dua kelamin teh eta. Anu eta. Ngaun karena neng wae lah. Ngono epok rawas. Iya, pula we senang teh. Bos, hari anak buah bos anu eta ning anu apal lalaina teh jiga panci. Oh, si Pancong. Heeh. Aya. Aya. Kan gitu we, sare we eta pagaweana teh. Sare. Model diajak ka mana. Di barang mimiti naik tapi nu katurun nepi teh sare. Teu lilir-lilir. Eta anak buah bueuk bos. Teuing cigana boga ikatan darah jeung bueuk. Jigana dilanceun bos. Amun penting ya, amun penting. Penting mata rasa rek urang kebenang dia mata arti we. Lamun dia mah lamun teu nyaah mah gitulah keur naon dikukut. Oh bener bos. Kan pikaresepkeun ku kituna mah. Kumaha gitu geus Kalakuanna mah gitu lah untuk kumaha lah untuk mangkaseleun untuk mahiwal. eta pagawean sare kitu digaji kok bos. Hanya digaji atuh dah. Pajar teh cenah bener gajina UMK. UMKM bayu nama. Oh, UMKM. Bakatku gede gitu. Bakatku gede. Lain UMKD, lain UMR, Umer gitu nama. Lumer banyak. Lain UMR deh Umer malahan mah. Nggak usah tuh boga pagawe gitu mah kutuk we atuh. Entong. Eta teh si eta teh sabenerna mah mawa rezeki. Mau rezekina Mawa rezeki eta teh. Sakali molor teh lumayan lamun dagang. Mawa si eta molor dagang teh payu. oh eta teh. Payu. Lamun teh mawa si eta, hese atuh ka payuna teh aneh dah urang jelema. Kayak abi pas dagang lebu udah bawa si eta. Payu mah. Tapi kudu molor gitu. Si sana. Tapi kan mau dagang lebu mah di Nurona dek sarena di mana? Da si eta mah kibra wae. Dinu kamalir gitu kita. Dinu pabrik mata ge tibra. Oh gitu. Da sigana teh awakna teh gureungit geus teu mempan. Heeh. Kutiris teu mempan. Molor we geus rapet gitu matana teh. Ah, naon atuh di opos dan mau pancong persare. Bulu. Buku dah walu bulu. Aya wae si opos. Encep tos gugah. Mana minta dacan gugah encep teh. Nah, awak gugah pada teraskeun we atuh bobo deui. Oh hitung maut atuh ibu tibra-tibra teuing. Naon seureungit tiris ada aya takarung tilas barang Ah iya sok anggo. Tah didinya aya shoptek anggo kan ularai amit aya reungit. Pada nyenget buat nyamuk. Bade diseungeut teh tararai. Wios mobil aing kahuruan ge sok pameng. Molor sia ti bareng mimiti ini. Aing kunceli ka nu batur ngobrol mun si obleng aing meureun sarua ngilu nunutan. Geus bos can boga pagawe kitu mah tuh bos. Tuh aing sebenarnya tiba lagi sayang mecat kan aing dipikir aing sieu teu payu dagang gitu. Bener bos bae bertahan. Halus mawa ieu mawa payu sia teh. Mun cek cek mah air keras simpen hareup. Lamun dina Putri Duyung mah pan air matana sia mah dah hadirna anjing mau berkah. Halo bro, kemana tuh? Oh ngedar siapa yuk di mana? Apartemen itu. Oh siap. Apartemen siap. Sherlock nanya. Siap. Yuk. Pak. Mungkin acis pak. Naon bapak? Naon bapak? Emang aing kawin jeung indung maneh? Bapak Terus naon atuh? juragan. Juragan waduk naon jeung minta duit deh ka mana? Dek apartemen pak, iya baru dak ngajak apartemen. Aduh, gaya maneh hirup beuki apartemen. ID mah nyatu jeung asin. Pak, gayakeun mah nomor hiji. Wah, duit tiba heula teu insap teh kan duit teh. 2 miliar we pak. Aduh. Gede-gede teuing sih. Ai minggu kamari dibere 3 miliar geus beak. Ya, kemari motor digadekeun deh pak. Tuh boros pisan ieu boga budak geus. Itu atuh pak. Wah, duitna ge. Tuh nya. Kitu udah maneh mah. Teu kaop digenggeureukeun punung. Kamari teu balik 1 tahun dicarekan teu pira ulah ulin.
balik 1 tahun teu balik-balik budak teh. Sok ayeuna rek 2 tahun teu balik-balik. Balik indung maneh aya 2. Iya, Bleng, imahna teh. Ente salah, tapi kalah euy. Rek nanyakeun, tanyakeun, tapi bener lah. Mungkin salah. Kan ieu blok A. Heeh. Nomorna tah? Oh, bener tah. Lah ieu mah 5 hiji. Da itu pasangan togel. Kok togel kana togel we sih jodoh. Lain kitu kieu atuh bodyguard semua terus. Assalamualaikum. Ieu mah ya kieu. Waalaikumsalam. Mangga kalabat. Aing bener euy. Waalaikumsalam. Boro kayaknya masih salah, anggar sia mah teu di jalan teu geus nepi, galuntreng we. Sok keluar. Masih udah calik. Terus tong sok nyerakeun lah di mana sih orang kopieun we. Iya sih. Istimarana urang teh. Iya lur dasar we. Tadi teh ada tengah aja ka dieu. Nya. Di kumaha. Iya biasa ngobrol biasa aja. Pegawai teh nya. Geus lila ngajomblo. Tadi teh biasa curhat benernya ngarangan kumaha beureun galau itu ieu. Hayang boga jodoh. Nah, eta kadinya singkatna mah hayang boga jodoh. Bener. Jadi ingat sekali dinya sorangan teh. Dari kitu. Kala cing teh. Urang ieu asa boga babaturan cing teh. Tapi ieu teh geus lila urang teh teu ka manehna teh gitu sugana teh poho deui. Nya alhamdulillah geuning nepi. Nanyakeun ti hareup keneh. Oh, nanyakeun gitu. Alhamdulillah nepi tah ayeuna mah. Sok didinya tanyakeun tah. Modal naon? Tah. Oke, diekeun ku singkuring gitu aya. Bos mah teu dikasih ka urang mah. Keun maneh mah waras itu mah kurang. Oh, ieu mah waras ya. Alhamdulillah ngan molor wae teh. Ngarakeun Mending maneh molor wae teu loba pamor daripada itu. Bering nu ieu nu teu waras lah bere mah. Sok lain ngopi wae maneh teh obrolkeun atuh naon. bro, atuh jarempek ge. Aing teh tadi teh adan. Pasti tadi tengah budak gitu. Naon. Lain-lain hayang jodoh teh ya. Kan tadi geus diomongkeun. Dibalik nu aya naon mah aing sia lain. Dibalik teh. Kisu kita matak asa teu sinkron wae. Dina bidangna naon ge? Apa si lain teh datang ka dieu namu, tah nu nanyakeun aya naon teh aing lain bapak. Ada cek. Aing bapak. Saha atuh? Anak-anak. Sok obrolkeun. Cik aya naon? Tadi teh bos Alika teh ngobrol. Oh. Terus ngajual tanah. Jijikan apa? Ya. Aing. Ari Lain tadi jual tanah sia teh. Curhat teh panjang lebar kos kereta api di mobil. Ari tadi lo diobrolkeun teh naon urang jeung manehna teh? Lain ngajual tanah. Naon? Rek ngajodokeun. Nah, anu leuwih apal ieu? Apaan bieu geus ngomong? Apa dia ngadongeng? Apaan bieu teh diobrolkeun maksud Bapak teh rek dijodokeun. Geus naon? Jeung tanah eta. Sudah aing mah. Geus naon? Kemun geus maot dikubur dijodok. Sidik eta teh menang nginjem 20 kilo. Nah, jadi aing mah kabawakeun nya RW. Goblok. Sok sing Hayang boga jodoh si lain teh. Oh, Eta kumaha jeung diasup-asupkeun naon si teh. yang di mobil, naon di mobil mah ada. Eta tadi ge aya makanan budak leutik, kue Roma. Ieu lain eta, ieu si teh. Eta di mana? Yang boga jodoh, yang boga WK gitu, pelut nih, WK mah tuh. yang kawin. Hayang kawin lain ka aing kalau bae ka itu. Eta teh alur anu pernah didongengkeun geuning si Nina teh ya. Sugancan Anak bebaturan eta teh. encan rumah tangga encan. Encan. Tah. Karanaan sana mah. Oh, berarti Geus pernah kawin, Bae karena bae da mah maneh ge sarua pernah bae. tapi da can boga budak. boga bedak. Cingsat barunya. Alhamdulillah tuh ya. Eta anak bebaturan kan kudu ka bebaturan heula atuh nanyakeun. Henteu bisa mah dihubungi we pan sini nama ari Di dieu gede nama di dieu kan. Nya. Nya diurus nama. Diurus mah di dieu. Karunya geus boga indung bapak. Oh, Minta izin we heula, minta izin we. Ya. Yen dia anu Nya kumaha ngarep, tanya nya ngarep. ngarep. Sugan we kitu sini na sarua ngarep. Nya meureun abi mah sakadar usahanya. Ah gitu. Meureun ieu jodohna sinina teh. Nya. Gitu tah. Nya urang mah pelantara we. Nya. Sugan Ame aya jodohna Tah, gitu. Iya kalau lumah-lumah saya tidak alung. banget lah itu mah. Tinggal lumba-lumba. kayu pas Ya paling ge
kudu ditelepon heula Ya. anu ieu Ya, keur telepon, diuwana teh sinina teh. Diuwana. Keur diuwana keur silaturahmi. nya teleponnya heula ada pasti meureun hari keluarga namanya. Kayak atuh sugan diangkat gitu Ya. lah. Baik atuh bisi ieu mah minta fotona we heula atuh. Gitu, Bisi Pak. ieu mah henteu sininana. Ah, ku kieu mah tong ningali foto mending langsung. Mending langsungnya. Foto mah bisa ngabobodo kan aya loba aplikasi teh bener ya. aplikasi anu Nah gitu bener. anu dinu HP mah juga Gelis. maroh. Kalau Bandung diedit. Manohara, Lain mana pas papangi juga manusia. Pangi enggak gebeg ban. geus aya mah teu kudu foto-foto lah. Mending langsung. Pokona mah dijamin sini nama jalan bageun. Alhamdulillah. Galakso teh lamun diheureuyan. Oh iya teh. Heeh. Abi mah taraga. Lamun aya nu cunihin gitu sok galak manehna mah. Tapi lamun eueuh mah bageun we Bageun. gitu. Oh mbak abi geus lila Jeung eta mah sini nama bener bela kanu Bela itu. ngurus. Eta bener. Bela bageun. Oh, mau bisa miapekeun diri gitu mah halus. abong diurus ku urang bela ka urang. Begitu teh. piindungan mah. Nah bener. Nah, sugan we atuh. Ya. Aya jodona. Urang telepon heula atunya da bisa eueuh. Sok telepon heula. Jangan naon atuh. Lapar kumaha? Siga nu teu nyawa. Ke sekolah ente nyawa. Bang Usep anu nyawa mah. Assalamualaikum. Wah. Ieu aya babaturan geus lila teu panggih. Hayang panggih ka dieu, hayang silaturahmi ka jeung dulurna. Aya si goreng heueuh, aya maksud ka sinina. Sugan sinina aya jodona meureun ayeuna geus waktuna. Cunuk waktu ningang sirah di ningang mangsa. Eta bener. Sugan we ieu tuh pisah lagi sinina teh bener. Entong ningali rupana lah nu penting mah niatna we hade gitu. Jangan ka sinina. Oh, bagikeun urang. Geus nutup urang ieu nutup geus. Kieu 2 urang. Hah? Kieu 2. Cekis. Iya gerak ada gaplek dah lu Gusti. Nya kitu we kayak pokona mah disusul kalinya si Ninana. Dangdang kitu si Nina atawa teu dangdang dikeun bae si Nina mah. Wadang salus urang budak. Nya geus masalah eta mah. Nya kitu we nya, Wa. Nuhun wa, Assalamualaikum. Geus. Kumaha? Dia teh dia nelpon kumaha? Geus wanang didoeun pieu. Alhamdulillah teh. Pokona mah rek saha wae rek nu kumaha wae wa mah ridho asal si Nina geus menang jodona. Alhamdulillah engke kieu nya untuk resepsina mun bisa mah kieu engke depan kawin tah urang jeung sina nya. Ku akang we urus masalah abi yang nanggap nu gelut, yang nanggap dom. Nya hajat nanggap nu gelut atuh. Jadi ame-rame. Ah, ramai mah lain teu gelut pi omongeun eta mah. Jadi- Geus sakieu mun kayak urang hajat. Heeh. Tah kumaha urang di dieu nanggap tarawehan. Tah eta ke bulan puasa. Da tarawehan geus sok rame. Bulan puasa. Tara Geuning eta Rame, tarawehan Pak. dengan di mana-mana sok silih surung. ayo eta mah rame ka hiji, kadua katiluna mah anggar we jempling sajajar anjir. Geus engke mah kieu. Kita pan aya tenda-tenda anu ditarihang nih. Anu ini, anu itu teh. Umbul-umbul. Lain umbul-umbul, tenda anu itu panggung. Terus si tenda di eta tenda besi-besi. Heeh. Jadi engke lamun pas abi ke repetisi dimulai si tenda eta teh pangiuhan gitu, unduk-unduk ku 10 orang supaya ngagarubrag. Atuh jadi aut-autan aing. Da emang anu teu kahayang ku abi emang eta. Nu setunyun. Nya amatnya engke duit. Teu meunang gitu mah. Abi Pokona mah geus kieu lamun dieu jodona Mm-mm. Ujang jeung Sinina. Heeh. Abi mah janji dengan rek disukumakeun lah. Siap. Rek nanggap pongsel. Ponsel teh naon? Jaipong anjing korsel melieur kabeh. Da ayeuna ge mode cador, pencabodor. Heeh. Tarduk, gitar jeung bedug. Heeh. Tarling, Gitar jeung jeung suling. Tah urang mah urang nyieun, urang nanggap di dieu nu aneh. Naon? Tardan, Tadan teh naon? gitar jeung uning edan sia, anu edanana dieu aing mah. Tah enak mah geus puguh kitu omat urang mah nya. Urang dibawa jauh-jauh ka dieu entong ngerakeun. Entong ngerakeun jeung ka dieu cing mulus rahayu non jembar salamet teh gini nya cekolot urang teh mah. Omat. Rahayu berkah salamet. Tah gitu. Omat nu penting mah entong ngerakeun sakitu soalna urang nu bakal kacorengna. Pusing hasul tatimah. Cing husnul Hasul husnul khotimah. Dan Nya. maut. Hmm. Salah. Nah, Naon naon atuh? mah.
Sakinah mawadah warohmah. Mah eta sakinah sugan Rasulullah jeung mah modar teh atuh cek. Anu kieu disebut cep. hampura jalurnya mawar teh nu kararieu nu karo celak unggul kabeneran eueuh stok nu baraleg mah di lembur teh. Teukeun bae dan namun lagi kerja Oh, make mantap. Nama orang tungguan beren keur di jalan itu udah nya di jalan. nama orang tungguan urang sakalian we amprokeun ngarasa sekaligus urang mikirna Heeh bener. kepan Mumpung ka dieu ya, karek disuga makan nangap naon tadi teh taraweh jeung taraweh sok urang mah hitung-hitung ngilu bahagia ti aing nangap caturna tuh. Wah, geus rame ieu mah geus rongkai aja mah 70 penting mah aroya kabeh Apa kebener. Sok. Nangap catur mah geus moal pi omongeun wah eta. mah urang nyokot amanah we Pokoknya mah kerek nanggap rek hiburanna di Bandung. Di Bandung. Eta mah kolaborasi antara Sora Ti Kukur apa? Sora Ti Kukur. Ti Kukur ku tah manehna mah kolaborasi jeung Sora Ucing. Kumaha jadi mah? Jadi Ti Ucing. Ya waisa. tah urang mah resepna ka Hese. ka ieu teh tiba heula kieu Oh, pantes. maka can pernah orang manggil susah sapanjang jeung ieu Eta mah rek Ti Kukur di kolaborasi jeung anjing bisa. Kumaha? Ti Kukur gog. Ti Kukur gog ari gog Ti Kukur. jeung ungu Oh, gog Ti Kukur. Bunjing bagok alus udah nya. Kumaha? Kumaha jadi kukur. Montong kabodor sia. Kename. Aing mah. Ah, geus boleh. Nganu hese mah Sora Ucing kolaborasi kan jeung Ti Kukur mah geus bisa. Heeh. Ngan Sora Ucing jeung Lauk Kumaha? hese sorana. Tapi geus apal teu bintik-bintikna lamun eta bisa ngahiji kumaha gitu. kumaha sora rauk Pokoknya mah Ucing jeung Sora Lauk dikolaborasikeun eueuh soraan. Tapi emang aya mun abi lauk jeung kucing. Meok jorojos. Eueuh. Aya. Eueuh. Esok kumaha lauk mun digoreng kan jorojos. jorojos kumaha ada lain pepetasan saya lain mercon Lain Sora eta mah digoreng teh. Ieu mah Sora Ucing jeung Lauk dihijikeun eueuh soraan dihasilkeun ge. Oh, em bener. Eueuh. da lauk mah Bisa ayaan kumaha? Oleh soraan. da lauk mah emang eueuh soraan saya teh Dengan dihakan kan laukna ku ucing. Aya teh ge soraan. Hus ya head. Mau kusik ya head. Mau Kalau lauk mau kucing. Leng, Hah? ieu kaya. Geus aya? alhamdulillah Datang gitu Mali. Malik. Mali cina Kejutan. Pan surprise 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 mah hadiah. surprise Express. Kesima Selena Leng. Masuk Leng. Sok dulu tah. Anu yo siap Sok kalebet Leng, kalebet. aing ge jadi hayang gitu Siton, sit. Nina. Nah, ieu Nina bisa lakieun maneh teh tah. kumaha Sok kalau tuh Nina kalau. Stop. kumaha cocok Makan. cocok teh Oh. Nina teh ieu. Iya, Nina teh karunya itu sarandaan 2 tahun. Jodohna tah ya. iya Iya tah bisa lakieun teh.